Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng ambu dina channel Ambu Uci. Ayeuna urang medar materi ngeunaan kecap rajekan. Kecap rajekan nyaeta kecap anu wangun dasarna disebut dua kali atawa leuwih. Boh sabagian atawa sagemlengna. Boh sorana angger, boh sorana robah. Kecap rajekan upama dinu bahasa Indonesia mah nyaeta disebut kata ulang atawa kata anu diulang dua kali. Gunana kecap rajekan teh pikeun ngawangun kecap jeung harti anyar. Sangkan leuwih tetela urang pedar ngeunaan rupa-rupa wangun kecap rajekan. Hiji, kecap rajekan Dwi Purwa. Kecap rajekan Dwi Purwa nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali ngang atawa suku kata mimiti wangun dasarna. Kecap Dwi Purwa hartina Dwi teh dua, Purwa teh mimiti. Contona, kolot jadi kokolot, bedil jadi bebedil, badug jadi babadug, sepak jadi sesepak, teungeul jadi teteungeul jeung sajabana. Anu kadua, kecap rajekan Dwi Madya. Kecap Dwi Madya hartina Dwi teh dua, Madya teh tengah. Jadi kecap rajekan Dwi Madya nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali ngang atawa suku kata di tengah-tengah wangun dasarna. Contona, sabaraha jadi sababaraha, peuting jadi sapeupeting jeung sajabana. Nu katilu nyaeta kecap rajekan Dwi Lingga. Kecap rajekan Dwi Lingga nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasarna sagemlengna atawa sakabehna. Sorana aya oge anu robah, aya oge anu angger. Kecap rajekan Dwi Lingga aya dua rupa, nyaeta kecap rajekan Dwi Murni jeung kecap rajekan Dwi Reka. Tah, ayeuna kecap rajekan Dwi Murni. Kecap rajekan Dwi Murni nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasarna bari sorana teh angger. Contona, jalma jadi jalma-jalma, kuda jadi kuda-kuda, aki jadi aki-aki, imah jadi imah-imah jeung sajabana. Nu kadua, kecap rajekan Dwi Reka. Tah, kecap rajekan Dwi Reka mah nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasarna bari salah sahijina aya nu robah sorana. Contona, imut jadi umat imut, tulang jadi tulang taleng, kuriling jadi karalang kuriling, bere jadi burak bere, seuri jadi surak seuri, balik jadi bulak balik. Tah, tidinya katingali yen kecap rajekan Dwi Murni mah murni, teu aya nu robah sorana. Beda jeung kecap rajekan Dwi Reka, aya nu robah tina kecap dasarna. Nu kaopat nyaeta kecap rajekan Trilingga. Kecap rajekan Trilingga nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebutkeun tilu kali wangun dasarna bari jeung robah sorana oge. Biasana wangun dasarna teh mangrupa kecap anteuran atawa tiruan sora. Contona, hah jadi haheho, blug jadi blag blig blug, trang jadi trang treng trong, dug jadi dag dig dug. Nu kalima nyaeta kecap rajekan semu atawa titiron. Maksudna wanguna siga kecap rajekan, tapi upama disalusur ku ilmu basa lain kecap rajekan eta teh lantaran lain mangrupa hasil morfologis. Pikeun nganyahokeunana teangan bae wangun dasarna. Upama teu kapanggih wangun dasarna hartina eta kecap teh lain rajekan. Coba tengetannya. Contona, A, ma ngawadahan dengan sangu kana tetenong. B, maman ngalap papatong keur parab cangkurileung. Tah, dina contoh kalimah nu kahiji aya kecap tetenong jeung papatong. Naha eta kecap teh kecap rajekan? Pedah engang mimitina aya nu dibalikan deui saperti kecap rajekan Dwi Purwa. Teangan we wangun dasarna
Nah aya kecap tenong jeung patong dina basa Sunda tangtuna eueuh. Hartina kecap tetenong jeung papatong teh mangrupa kecap rajekan atawa titiron atawa oge bisa disebut kecap rajekan semu. Ngan ukur siga kecap rajekan bae padahal mah lain. Contoh sejena pipiti, dudukui, boboko, kukupu. Tah kecap pipiti cik teangan wangun dasarna aya teu piti tangtuna teu aya. Jadi kecap pipiti teh kaasup kana kecap rajekan semu atawa titiron sabab mun diteangan kecap dasarna teu aya nu disebut kecap dasar piti. Sakitu wae pedaran ngeunaan kecap rajekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.